Sampurasun pamiarsa anu diberkahan di lebet Gusti bagja tina kanan nalika simkuring tiasa nepangan di pamiarsa ngalangkungan program Pani Ismana di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Pedaran Pani Ismana ieu dumasar ti buku panglenyepan wasiat. Tangtos mulus rahayu berkah salamet eta anu kusimpuring diteda ka Gusti Pangeran. Pamiarsa namung satu acana hayu urang neneda ka Gusti sangkan dipaparin hikmah. Oge ngartos kana naon rupi pangandika Gusti hayu urang ngadoa. Nun Allah Rahman nulingi di sawarga paparinkeun abdi sih kurnia roh suci sangkan ngabuka mana abdi oge tiasa ngalarapkeun naon rupi pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya. Amin. Tah, pamirsa, dina danget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasal anu ka 113. Jejerna nyaeta paruji jenengan pangeran. Tah anu janten ayat luluguna nyaeta ayat anu katilu. Anu kieu unggalna ti wetan nepi ka kulon paruji jenengan pangeran. Pamirsa kacaturkeun dina hiji mangsa nalika srangenge atanapi panon poe nembe pisan meletek ti palih wetan nyaangan alam jagat raya maparin kahirupan ka makhluk ciciptaanana dina hiji imah anu bae sajan imah anu sederhana kadangu aya suanten anu halimpu ngidungkeun ngawihkeun pupujan rohani. Cihoreng eta teh sumpingna ti saurang ambu anu masih keneh anomnya. Nah eta anjeunna teh nuju nyayogikeun tatan-tatan idangan kanggo sarapan kulawargina. Sementawis di belah pojok jalanan kota aya saurang supir taksi. Sementawis anjeunna nuju ngantosan calon panumpangna gitunya, anjeunna nyetelkeun lagu rohani dina radiona. Di tengahing kamacetan di kota eta. Pamirsa, sok sanaos aya perbentenan cukang lantaran oge aktivitasna. Aranjeunna sami-sami maruji Gusti ku carana sewang-sewangan. Pamirsa suanten pupujian eta lir ibarat wawangian anu seungit kacida minuhan cakrawala minuhan langit ngemutkeun urang sadaya tina kaagungan Gusti Allah anu sajatina memang layak nampi pujian eta. Ti wetan nepi ka kulon sakumaha dawuhan pangeran dina kitab Jabur tadi ngeceskeun yen pangeran teh memang jenenganana layak dipuji. Dina pasal anu ka 113 ayat anu katilu ieu ngebrehkeun ka urang ngeceskeun yen kalintang legana kalintang agungna kerajaan Allah anu henteu aya wates wangenna. Tingawitan meletekna srangenge dugikeun ka surupna nami Gusti ku urang disembah teh nyaeta raja sajagat raya, raja saalam raya anu ngagaduhan kakawasaan ti sakabeh sekeseler bangsa. Dipayuneun mantenna sadaya jalma sami. Sakedana sadaya jalma teh geura daratan sumembah. Teu aya watesan geografis, teu aya watesan status sosial anu baris jadi panghalang nalika urang sumping sumujud nyembah pikeun kamuliaan namina. Pamirsa hayu urang ngajantenkeun segala tempat di mana we urang aya janten altar janten mesbah pikeun maruji nami Gusti anu mulya. Margi urang tiasa ngamulyakeun nami Gusti teh ngalangkungan pikiran urang, ucap jeung laku lampah urang, kahirupan urang sajatina mah mangrupakeun hiji wujud anu nyata tina sagala pupujian anu ku urang didugikeun ka mantenna. Margi eta teh mintonkeun kaheman,
kanyaa welas asih urang jeung bebeneranana nalika urang sadaya aub ngahiji dina hirup kumu bebarengan jeung pupujian anu dikawihkeun kalayan sapinuh hate mangrupikeun hiji bentuk rasa syukur jeung doa urang ka anjeunna dina sajroning kariweuh pademelan urang sadaya. Hayu urang marugi Gusti sanes kanten. Hayu urang kidungkeun rasa syukur eta dipiri ku gending oge pupujian. Pamirsa, hiji kawih teh upami ku urang dikawihkeun kalayan dipinuhan ku rasa syukur jeung kayakinan oge eta teh mangrupikeun hiji panenda, hiji doa. Komo deui pupujian eta dikawihkeun kalayan galumbira. Eta teh tiasa nyandak hiji kabinga jeung rasa lugina anu taya papadana. Estu tiis pikir herang panon tentrem hate genah kanggo anu ngadangukeunana pon kitu kanggo urang anu ngawihkeunana. Laras teh kitu, nya laras atuh nya. Pamirsa, hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti, abdi diemutan deui sakedahna abdi teh tetep ngagungkeun nami anjeun. Muji anjeun ku kawih-kawih kidung rohani margi anjeun nu layak nampina. Berkahan abdi tiasa muji anjeun halayan tina pipikiran, ucap jeung laku lampah sadidinten. Amin. Pamirsa, ayeuna waktosna pamirsa anu tiasa ngiringan ilubiung ngalangkungan kana YouTube YKB ieu nyaeta carana pamirsa tiasa nge-like, komen, tong hilap di share oge di subscribe sangkan warta kabungahan ieu tiasa oge janten berkah kanggo wargi-wargi urang nu sanesna. Cak duikeun ka dieu heula paniis manah kanggo episode ieu. Gusti ngaberkahan. Rahayu rahayu.